Allahumma sholli ala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Sya'ban hampir pertengahan. Di bulan Sya'ban urang osok ngayakeun nisfu Sya'ban. Saparo bulan Sya'ban pertengahan. Kangjeng Nabi dibere resep jasa puasa Senin Kemis. Kangjeng kos urang bae kitu umat. Alhamdulillah ngabohong saeutik. Di luar Senin Kemis ge Kangjeng Nabi marsep puasa. Sering orang ngadenge penceramah di Kifudoli, di kiai-kiai nu sejen, di mana Kangjeng naros ka Siti Aisyah, isuk-isuk aya naon ye dahareun? Teu aya tuan. Oh itu aya mah puasa. Tanyana ge tanu ngomong kitu henteu kitu. Teu endangan jajablog we biasa. Aduh, kan dongeng doang dongeng atuh dongeng aja. Neangan duit mah di mana be. Kangjeng eta luar biasa. Ngaroskeun aya naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal anu ribut. Moal aman ujian. Neng, aya naon di dap? Jatena naon Kak? Puasa kakak mah. Atuh neng ge puasa mantap. Masyaallah, murigak bulu ngadengena. Murigak bulu ngadengena. Mun aya mah Kangjeng Nabi. Neng aya naon Aisyah? Bae aya naon? Aya korma sabaraha? Aya 2 urang nyarap siring hiji. Ya Allah. Mun aya hiji siring sabelah. Masya Allah. Inah. Urang mah lain kan. Neng bae naon dahar? Pos nu mere balanja bae. Haju bae teh jige galedeg dah. Datang nanyakeun mere. Urang pan ngajawab salah teu ngajawab salah. Aino kamari. Emang kamari mere sabaraha? Pan kamari aing mere duit ka sia 50.000 cak aing ge satauneun. Cek pamajikan insyaallah aing mah bisa satauneun ge. Hebat amat sia. Tuh, deuleu tuh, ngagantung. Naon? Kalender. Satauneun tah. Leg-leg ku sia. Tungtung nama geus moal beres pada eta. Tah urang nurutan Kangjeng Nabi bae coba ge. Isuk-isuk urang neuleuh ka dapur. Di pantarari isna ti dapur. Nu ngebul-ngebul. Geus teu kudu nanya daripada ribut. Puasa aing lah. Ai siap puasa ge aya anak. Kakak mah puasa neng jatayana naon atuh teu naon kakak mah puasa ya anak dek dipuasakeun. Tadi nurutan Kangjeng Nabi mah tuh telok mikiran anak jadi aya anak dage para ruasa ngeunaheun nya mah. Urang tetep bae tungtung nomor ribut deui. Nah, sikap Kangjeng Nabi luar biasa, Masya Allah. Nyontoan ka urang. Komo lamun kieu mah ye
Neng tah ieu jadi jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa. Geus ieu mah jang neng jeung keluarga bae. Geus dalalahar ka dinya 500.000 cukup kan supaya itu isuk mah lain deui, isuk mah lain deui. Geunaheun berasan kana hate teh. Ya Allah. Bener kakak hebat amat kak, ya Allah. Bere deui 500, bere deui 500. Menang saminggu teh kak, menang di mana tah duit? Kongkorong dijual. Udah ribut ka tungtungnakeun. Suul khotimah. Nah, ya Kangjeng mak resep. Ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon? Oh cak Kangjeng Senin hari kelahiran kaula, betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin. Rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa. Ya Allah, bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin. Mantak puasa. Nah, iyalah kehebatan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Senin puasa. Nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis. Ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis? Oh, poe Kemis eta aya laporan amal mingguan. Jadi saminggu sakali amal urang dilaporkeun ka Gusti Allah poe Kemis cak Kangjeng. Betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkeun ka Gusti Allah kulana keur puasa. Mantak urang ge alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Kemis teh begitu dilaporkeun aya nu keur di mall. Allah karim di pabrik kene di kantor Gusti Allah doakeun tah Senin Kemis dah kaget aya laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban tah eta laporan tahunan tah mah ai poe Kemis mah laporan per minggu, hari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun. Mendak iraha cenah Kiai nisfu Sya'ban na jatuhna pada malam Salasa. Urang nanggalkeun Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa.
naon teh teh kudu digawean masalah naon ge dik maca Quran satamatan sapeting mangga masalah usah masal kos kitu ngagibeg bangun teh atawa dek zikir tuh 100.000 sapeting ayo masalah sholawat 4.444 Sadake waduh kapilih hiji ge. Waduh kapilih. Nek dilaporkeun ka Gusti Allah kanu bogana, masyaallah. Kuat ka dicoret-coret buku urang. Geus atuh urang nurutan Ba'dul Arifin bae maca Yasin 3 balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atau perorangan dek sorangan bae sadaya malah bung babarengan mangga adek jeung keluarga belah cenah hega masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca nah cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana ayo soal bakal moal tanu kos kitu mah teh asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus ya Allah ya Rabb maca Yasin kahiji menta dihampura dosa supaya dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah mentana kitu doana aya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab Thariqah. Maca Yasin kedua menta dijembarkeun rizki lantaran urang mabeuki dahar, beuki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang. Tihang jadi 2 kieu horenganan lapar. Masya Allah tak urang tak pagawean wadaw kos. Jadi maca Yasin kedua menta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta khairul rizki ma yakfi cek Kangjeng Nabi masyaallah wa khairul zikri ma khafi Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Ya Allah. Pang bagus-bagusna zikir nu teu kanyahoan ku batur. Ai Haji Pendi mah pan illallah. Illallah. Orang cau nu kadeuleuna kunaon. Zikir syaitan. Mani ngeluk-ngeluk gitu. Ai sorangan mah tilok. Tilok ye nama sorangan. Gering mun zikir sorangan gering. Aduh bagus mah khairu zikri ma khafi. Teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir. Kan mantek beusi kapanggih jeung ki fudoli kieu. Nah eta teh keur ngalamun. Hayang ganti mobil. Khairu zikri ma khafi. Galbu keur di mobil, di kereta, di pesawat, lempang diuk. Masya Allah, wanunya hanya Allah. Itulah para aulia-aulia Allah Subhanahu. Wa khairur rizki ma yakfi, pang bagusna rizki nu cukup. Hayang dahar aya cukup, hayang nginum aya wareg seger. Hayang naik kendaraan, alhamdulillah. Hayang sepeda, aya sepeda. Hayang motor, aya. Hayang mobil, Lexus, aya. Mayak cukup. Teu kudu loba-loba. Teu kudu. Masya Allah. Hayang sare kamar aya. Hayang tiis aya AC. Kan gitu amat gitulah. Khairul rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasuguhan ku urang tara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta saya sabalikna si eta mah
teu meunang dahar. Kanjeng Nabi masalah malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis. Ya Allah. Ongkos lurah dek calon gratis dah. Bupati dek calon gratis. Geus jaradi. Muskilah. Jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa, Yasin kadua minta dijembarkeun rezeki jang ibadah, nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ka Gusti Allah, cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah. Nah ke malam Salasa aja kula mau malam Salasa ke hitungna dek malam Rebo mangga bae masalah diserahkeun ka ente utang hitungna mangga ente mah jago ngitung datang ka hutang ge teh impas-impas jago-jago nang ngitung tah gitulah nya dina seputar bulan Sya'ban ieu nisfu Sya'ban kula ma insyaallah malam Salasa saya nu hitung malam Rebo atuh mangga eta mangga nu penting urang maca Yasin sabada maghrib. Aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah. Kulhu bae kulhu. Sabaraha cenah kieu kulhu 3. Saya tilu. Ulah loba 3 lah. Si gering sama leuwih ti 3 gering. 3. Emang nu maca 3 kula cak Kanjeng Nabi man qara'al ikhlas saja lemah nu maca surat Ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an. Jih, mata kurang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh Al-Qur'an. Asal ngariung we kulhuna 3 nilaina Al-Qur'an. Masya Allah. Cek Kanjeng Nabi sanu cepet-cepet cek Kanjeng Nabi nu bisa namatkeun Al-Qur'an bakal dibere hadiah. Waduh sahabat sat maraca Qur'an. Wah cepet. Sidina Ali mah kieu. Ali kudu miluan entos kan. Entos tamat alhamdulillah. Cepet amat macat kulhu 3 gitu. Pan bisa gitu pancak tuan jadi sak tuan teh cara saja lemah nu maca kulhu 3 sarua jeung Al-Qur'an atuh gua mah beres eta tadi dasar minantu aing jeung Kanjeng ada teu gagal Kanjeng boga minantu mantap biasa mantap cek Kanjeng Nabi ana Madinatul ilmi wa aliun babuha kula gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna ka mana bae kapanggih bae teh ku Sidina Ali mah. Atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sidina Ali. Nu sajen kararieu bae. Pan cepet amat li 3 kulhu. 3 kulhu sarua jeung Al-Qur'an. Geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus. Beres ngarokok heula. Tinggal cek nu maca Yasin tolol amat teh budak. Ulah tuh datang ka ngarokok geus ya bener deui. Kita kuki uci aing macana jangan ngarokok. Baca Yasin sepanjang maca kulhuna sepanjang Yasin. Jadi batur maca Yasin ieu mah kulhu bae terus ulah gaca-gaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus. Ke batur eureun Yasin nya ini. Ke mulayane nu kadua kitu kene. Katilu kitu kene. Kulhu ge cenah kalau maca teu bisa kiai. Teu bisa je kalau maca kulhu. Bismillah. Bismillah ge cenah coba dengekeun bismillahirrahmanirrahim. Eta bae geus. Geus eta masih mah kitu sakitu ge ka surga geus pokona. Teu bisa da sakitu teh kuat. Teu hese-hese. Ya. Nah, etalah ulah kamikiran puasa. Mikiran ismu baheula malam Salasa tah. Aing jadwal aing ke mana malam Salasa ieu. Nah, beusi boga jadwal ka Yasin di mobil.
Oh masalah macam sini mobil ge gitu. Jadwal naon jadi kiai gilir ke ngora. Ndai balam salah sama luangkeun ba'da magrib ulah ka mana. Sebab mejihna dilaporkeun kitab urang, buku taudan urang. Supaya tahun kamari diasinan, tahun ieu diasinan. Ke malaikat kan neulina awal jeung akhir. Buku Haji Pendi mana? Awal Yasin, akhir Yasin. Sorga. Protes gaduh saja. Kok bisa dikasorgakeun? Ieu bagus cenah awal jeung akhir. Tengahna deuleu. Waduh, barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu. Wah. Aduh cek malaikat teu ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir eta kitab tangan di deuleu awalna, deuleu akhirna. Oh bagus ya. Bagus guys, bagus. Nah, urang sugan kitu bae. Lain pendi ieu. Tah. Nisfu Sya'ban. Anajan aya nu ngabidah-bidah. Oh, tapi lamun salat maulah. Salat nisfu Sya'ban. 100 rakaat, 100 rakaat ulah bid'ah. Bisa aya di lembur-lembur, di musala-musala nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ulah. Ye, atuh kiai teh sanajan teu dilarang emang embung ieu. Kulah mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu. Atuh boro-boro eta ja subuh ge qadaan. Ngan ulah bae geus mah. Sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna. Boga silsilah teu meunang sambarangan. Salat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah ditu jeleman. Aya khusus lantaran doa ge khusus lain jang doa sorangan geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat baheula di Bandung di Cilember jajangan Sebudin ngayakeun baheula aya deui di Cililin almarhum Kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun tapi ku kiai-kiai ieu disinggung-singgung aya ngan atuh geus kitu bae pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang jadi geus besi aya di urang di perumahan di mana urang mah geus bae teu kudu baca Yasin bae urang geus 3 balik cenah kula mah 3 balik bahasa saeutik amat cenah hayang bangsa 15 balik masalah awas Yasin bener sia teh awas kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tungtung na hiji ge henteu 3 ya Allah ya Rabb geus tah jang panenget-nenget ti kuari-kuari Minggu Senin tinggal sapoe berarti sapoe malam Salasa nu nanya kiai aing ngaji sabaraha balik deui sia bae hilang ngaji bae lu sok nanyakeun sabaraha kali deui ngaji ge karak 2 kali sia nanyakeun ke pre. Ya Allah, ya Allah. Hajo nanyakeun pre bae. Ieu hiji pasal rek nerangkeun perang nu dimakruhkeun Allah karim. Caritaan fikih. Caritaan syariat. Padahal di negara mana baik tentang peperangan geus aya TNI di negeri urang ABRI berbagai angkatan laut darat udara urang mah jahara rebat atuh Indonesia lamun ngalawan Malaysia sajam Malaysia selesai jarago Indonesia ngalawan Australia menang Indonesia perangkeun coba habek kena parah eta ABRI menang orang jeung Australia jago urang mah Indonesia teh ulah lalaga
ih jeung Amerika ge Amerika hampir tanding mun henteu itu nu eleh urang atuh inget ka Gus Dur bisa ta Gus Dur jet Amerika set hebat Gus Dur Nih naon gitu gara-gara anekdotna. Pohara eta hebat. Luar biasa. Tembak. Cek. Kena kapal tapi tetap kuat. Itu kapal Amerika. Inggris. Tembak. Cek. Bisa kelin. Indonesia, jangan ditembak. Cek Gus Dur jangan ditembak, enggak usah. Emang kenapa? Jatuh sendiri. Hayam eta Gus Dur, enggak usah ditembak, ntar jatuh sendiri. Aduh. Bisa ada Gus Dur ya Allah. Geus kaharti kurang geus satu Gus Dur kudu diperangkeun cek. Cek Gus Dur enggak usah perang dengan Amerika, pada jatuh entar. Ya Allah, Gus Dur teu kudu bake carita naon-naon ku kitu bae geus paham. Ya Allah, luar biasa. Luar biasa. Gitulah bahasa-bahasa ahli-ahli Allah. Jadi kiai-kiai nu mengamati Gus Dur politikna, ekonomina, budayana henteu kudu ku bicara anu vulgar. Dengan bahasa anekdot kaharti kurang wadak pasti mual kebal cak kiai pasti mual kebal Jawa Timur termasuk kula mual kebal ti awal berangkat sebab naon nu dibahasakeun ku nyana usul fikih usul fikih kan berarti ka syariat walaupun langkah-langkahnya na bicara nyana wow demokrasi tetapi selalu pakai bahasa-bahasa usul fikih. Oh, berarti kan negeri dorobah setik-setik. Amerika kan jago. Amerika kan lain sembarangan. Oh, berarti cek Amerika. Ini orang sulit, lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Maka ngutuslah Rais Amin. Oh, Rais itu. Dan lain sebagainya. Seperti itulah. Gus Dur Gus nyontoan. Ketika manehanana dilengserkan dengan rendah hati negara lain milik sorangan perorangan nu rakyat ketika rakyat menginginkan saya lengser padahal mau dipertahankan sangat bisa kesalahan anak sangat kecil tetapi yang contoh untuk selanjutnya tidak perlu gontok-gontokan ketika dilengser Pak Harto piawai segitu mah Piawai sakitu mah Pak Harto teh lamun kamari ieu nyana nyieun kekuatan untuk terus lanjut kuat Pak Harto mah. Atuh TNI di leungeun nyana, polisi di leungeun nyana, organisasi di leungeun nyana, tokoh-tokoh di leungeun nyana. Lamun cak Pak Harto lanjutkan terus saya bunuh orang itu. Geus acak-acakan ujianna tapi kuat Pak Harto teh nyana. Oh, dengan senyum. Piye kabare? Itu nah iya Pak Harto hebat Pak Harto Gus Dur hebat luar biasa apa ada tanda-tanda untuk selanjutnya ketika dilengserkan wallahu alam maka para ulama-ulama menghadapi pemilu bakal datang selalu berdoa ke Gusti Allah sebab ada tanda-tanda kurang bagus ayat tanda-tanda kurang bagus maka ngadoa supaya ulayana ente makan orang-orang opo-opo lah iya suruh mau ke istana wis gawa bingkisan ya wis lah mengkonon kan serama iya anak uang iki kan lain eta tajakeun ka Habib A tajakeun ka Habib C tajakeun ka Habib D anu geus teu mireungeun kana dunia tanyakeun di Jawa Timur ka Kiai A tanyakeun di Jawa Tengah ka Kiai B anu nyana batinna selalu ka Allah
di Banten tajakeun ka Kiai C. Nah ngahijilah Habib eta Kiai eta. Lain urusan masalah naon deuk saha bae manunya ke, tetapi ulah aya kacau. Sebab urang kuari disetir ku dua. Bana cenah Kiai. Nah eta nu hesena kos kitu. Nu hesena kos kitu lamun ku sorangan makan peperangan. Tapi lamun ku dua kan jadi perang. Selalu berdoa teh jang keamanan. Sampai saat ini can aya tanda-tanda. Encan mantak terus ngadoa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Batur mah memikirkeun teh supaya jadi kiai eta mah lain aman. Ya Allah supaya ulah aya naon-naon mengarah kana kurang kondusif. Tah, urang lamun ngomong ka dia kondusif ngarti. Coba ka belah dia. Naon si Haji kondusif. Nah, naon ja kondusif? Teh cak Haji Pende apa sih kondusif? Kakar kada yang maja kondusif. Nanya deui ka kiai, kiai naon? Aing teh ngarti ja aing. Tah, iyalah. Keur carita peperangan. Di sebuah negara aya imam. Lamun urang nyaritakeun imam sing hade imam teh pamimpin. Tapi lamun di Iran imam teh imam Syiah. Aya Syiah imamnya Itsna Asyara nu 12 kelompok. Aya Zaidiyah ke lamun urang nyaritakeun Syiah di hareup. Ieu mah keur carita tentang imam, pemimpin, raja, yakni sultan atau di urang presiden, imam. Negara Indonesia kuari diserang ku Amerika atau diserang ku RRC, ai diserang ku senjata mah langsung tempur. Mau tidak mau rakyat bangudang kajen kukumaha ge. Ye atuh rakyat ge moal cicingeun. Ujianana golok tarang hau ge di kieu-kieu. Jang naon? Mencit sia. Lalu ngomong sia. Ujian pokokna Indonesia mah terkenal jasa Indonesia teh lain jelema sembarangan. Lain jelema sembarangan eta teh masih diperhitungkeun ku Belanda. Lantaran pernah terjadi lain sekali ketika Kapten Belanda tas nembak lupa nyana tapak sukuna ku kiai ngan sakadar dikitukeun dong kesek paeh tapak suku eta Indonesia teh eta teh dibaca di Belanda. Mistik-mistik seperti eta teh masih kena diperhitungkan di Indonesia. Sebab lawan loba jasa anu lalaki beungeutna jore pamajikanna geulis ieu teu wajar. Ieu teu wajar kajen kumaha aya permainan mistik ieu. Ya ieu kasep kawin ka nu geulis biasa. Nu jore kawin ka nu jore luar biasa. Ieu kan jore jasa beungeut-beungeut perang. Teu wajar kos ieu mah kuduna ge aya di pedalaman Sumatera tapi pamajikanna geulis. Nah, pastikan ieu lumpat ka kiai. Make inni raaitu ahda asyara ya. Aya kene kebanjuran. Deui keur carita sejarah Indonesia. Tapi lamun urang ningali raja sihir atuh baheula nu ngalawan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Raja sihir diturunkan Israel berarti. Di Israel eta kan deket Suriah. Ka Suriah kan deket ka dina ka Maroko. Mantap kamari ditanya di Maroko si aya sihir. Nanya ka si ieu mah nutupan, nanya ka si ieu mah nutupan. Dua orang Maroko tah nu bareng dina beus. Nanya ka si ieu mah. Oh. Maroko deket jasa. Kayahoan lamun main bola Maroko main jeung mana lamun keur rada iseng cak urang di itu kamari di Maroko keur rada iseng. Nah eta beda permainan Maroko. Sapira orang Maroko laletik jeung teu begitu tapi masuk dunia terus ngan diarulah. Eta urang di itu raja sihir. Di urang ge kan aya Baduy.
adukeun habak Israel jeung Baduy. Emang kumaha kitu Baduy? Baduy teh pucuk umun, boga ilmu anu lain lalagaan. Nyana mah bisa hiber satungtung deuleu. Pucuk umun. Aju teu balik deui paeh meureun. Ugal negara aya, ugal negara. Nah ieu mah keur carita negara urang ari diserang secara fisik mancan, tapi secara politik mah urang keur dijajah ayeuna teh. Dijajah urang teh kerasa bagi para pemain politik. Kulantaran para pemain politik kerasa keur dijajah. Bangkit nyana batinna kumaha carana. Tambah dengan penjajahan perekonomian. Sangat luar biasa. Ekonomi urang teh keur dijajah sangat luar biasa. Sehingga temenge bangsa urang teh temenge. Nu boga pabrik bangsa batur. Anu boga perumahan bangsa batur. Anu boga mall bangsa batur. Eueuh sugan Haji Abidin boga mall. Eueuh Haji Fendi cenah boga mah. Haji Fendi ngagebegan sate, tah eta bangsa tah. Asal ngagebegan sate urang Indonesia, dagang baso urang Indonesia, nu boga mall bangsa batur. Sok ekonomi banyak ketimpangan geus karasa. Anu lempang kuari urang mah kan teu paham. Bang anu sangat mujarab lempang bangsa. Bang mana? Teliti ku urang. Bang pemerintah ge eleh ku bang eta. Kecepatan, ketangkasan dan lain-lain sebagainya. Ngelehkeun. Nah, eta kan berarti kan geus mendominasi. Iya kan saya titik bagi anu bergelut di ekonomi, bagi anu bergelut di politik, merasa terkalahkan selalu. Nah iya geus aya mulai ai perang eta mah eukeur geus sabaraha taun perang eta mah. Perang budaya eukeur, perang fisik tinggal mencet kenop doang. Dek terjadi cara Baghdad, terjadi cara Suriah, terjadi cara Yaman. Tapi urang mah ngadoa supaya ulah perang teh, ulah boro-boro perang dar dor kakarak nu kolot jeung nu ngora perang bae ge urang aduh riweuh perasaan kadeuleuna. Sapiraha nu ngora jeung nu kolot, tapi kan eta korban salakina heesna ge di pos kamli. Korban kata sakitu ge nu kolot jeung nu ngora. Deuk ka imahna ngabangun nyana sieun nyana. Tolong teh coba. Ngabangun nyana, duit nyana, nu ngabiayaan nyana, tapi deuk ka imah sieun. Ya, mendingan nyandung deh tilu abek. Atuh payah di jalan ge. Iye, baker carita diserang. Kan ai diserang mah lain tentara bae nu perang. Dijali Suriah lain tentara bae nu perang. Baghdad lain tentara bae nu perang. Yaman lain tentara bae nu perang. Bahkan anu korban mayoritas sipil, orok ini awewe. Nu teh nyana naon? Kos kitulah perang. Kuari mah perang kan sirkuit baheula perang Badar, Hunain, Uhud. Aya tempatna baheula mah. Kuari mana tempatna? Kota disebut lagi perang kota cak Gus Dur. Panjang perang kota mah. Nah, iya. Ketika negara orang diserang menurut agama. Misal orang Tangerang. Nah, di Jakarta geus diserang. Di Jakarta. Urang kan kuari geus teu nyaho. Lamun orang-orang asing di urang teh endeu kumaha kahareupna. Per hari 1000 dararatan. Wallahu a'lam ti golongan naon. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Kecurigaan anu geus jelas kamari di bandara eta senjata nu sakitu lobana diamankeun ku TNI. Tetapi di balik pengamanan kok dek pemilu si make senjata segala aya naon di jerona. Tuh ngadoa ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan ieu mah ulah ngarasakeun perang paraeh bae geus di heula. Ya kan? Daripada perang maning paeh ti heula apa moal. Tuh sia mah paeh embung perang embung. Ege kagjig Nabi mah doa Allahumma inna nas'aluka khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ya Allah ilaika ghairu maftunin.
doa itu. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu bagus wa tarkal munkarat ninggalkeun berbagai kemungkaratan wa hubal masakin cinta terhadap para masakin wa idza aradta bi ibadika di mana Gusti iradat ngarepkeun ka hamba-hamba Gusti fitnatan kana fitnah takbirni ya Allah maotan abdi ya Allah ilaika balikeun ka Gusti tuh fakbid ya Allah ilaika ghairu maftunin ulah datang ka kena fitnah can puguh kuat urang kena fitnah. Nah iyalah maningan minta salamet ka Gusti Allah. Nah sok geura ngadoana di imah masing-masing bae ya Allah ya Rabbi abdi mah minta paeh bae Gusti emang gunaon kredit teu kuat ya fitnah kredit betul lain kredit teu kuat bayar tapi tak korak sia gara-garana. Aya deh ya Allah ya Rabbi abdi mah paehan bae ku Gusti bangun nu kolot galak. Je atuh teu teh kudu minta paeh kawin deui. Hayu Gusti. Ieu mah fitnah anu bakal ngaleungitkeun kana akidah nu urang bakal moal kuat. Geus beta ka Gusti Allah. Tah doana nu tadi. Apalkeun tah doa eta doa minta paeh. Henteu lah cenah kieu doa eta mah ulah ka ditalar cenah. Sia mah nalarna ya goniyu ya agni tah. Asal agni ini bae ditalar bangsa doa minta paeh mah teh. Tah ieu andai kata Jakarta diserang sikap urang kan wajib komo geus dihareupeun lawang cara kamari atawa diserang nyana melalui serang atau kan perang mah kitu strategi dah. Nah terang ka urang dia dek berangkat ka serang tetep kudu aya izin heula ti imam warisa Imam Jokowi presiden tercinta. Nah iya artinya kudu aya presiden kudu aya izin ti presiden. Lamun presiden ngizinan mangga presiden ente ulah tentu ente langsung di presiden meureun aya wakil-wakil presiden ialah panglima mandak wa yusanu idza ba'atha sariyah ayu amir alaihim wa yaqudal bai'ata bisabat disunahkeun nyieun amir nyieun pemimpin di mana ngutus kana utusan perang supaya nyieun pemimpin jeung kudu beat sumpah setia cara beat di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makruh ngalaksanakeun perang bi ghairi idnil imam tanpa aya izin imam. Andai kata musuh aya diserang urang dek berangkat ka serang tanpa izin ti imam makruh atawa naib imam tanpa izin ti naib imam yakni panglima nah urang tanpa izin makruh teu meunang berangkat kecuali mendesak masalah lamun mendesak mah lamun urang minta izin heula ieu moal kaburu bakal kaserang manten hege masalah. Nomor kedua bisa pot maksud aya futahul maksud bi zihabil istizan. Nah geus atuh aya kos kitu mah lanjutkeun. Jadi lamun tenang suasanana tetap kudu aya izin tapi lamun geus mendesak teu kudu izin langsung berangkat. Urang atuh geus dijagaan ku ari mah perang ti luhur aya panglima turun ka handap aya kodim korem turun deui ka dieu ka kecamatan aya koramil atuh geus urang mah teu kudu perang ngan jang perang saeutik tentara teh tah sapira sebagai koramil eta teh jeung danramilna ngan sabaraha urang kecamatan teh sabaraha rebu sadesa bae ge pasar Sukamantri sadesa aya 12.000 na jelema can desa itu sekecamatan sabaraha puluh ribu manusia eta koramilna tentarana saeutik kabagian urang babinsa teh ngan saukur 2 sa ieu sakasa sanon sadesa 2 ya atuh lamun sadesa 2 mah lamun kaburu penyerangan geus paeh ti heula nya
dia kurang mantak nu kudu loba mah nu jari abri sebenarnya kudu loba-lobaan polisi di urang polisi jeung TNI jeung abri lobaan polisi dan abri mun perang saudara deukeut asa perang kudu aya izin wayah der perang mah geus TNI urang-urang jadi teu meunang urang solonongan sebab perang mah kan nu diandalkeunana tanaga jeung teknis perang. Maneh Haji Pendi misalnya minta izin perang mal izinan. Sebab endek naon tuh penca teu bisa. Tanaga eueuh. Nya mah atuh lamun aya Belanda ge Belanda atau Amerika lumpat ke hareup udah jangan ditembak. Jangan ditembak biar lali sendiri. Lompat set 100 meter ge geus. Geus antepkeun geus antepkeun paeh dirinya. Potongan kitu mah teh jeung fisik kos kitu mah. Tah, jangan lain ulah tita perang nu kos kitu mah. Ulah. Nu tita perang mah wah. Awak mesti. Lamun naik tangkal kalapa dua balik kalau set eta kan. Naik gunung mantak tentara mah dilatih naik gunung turun gunung hutan keluar masuk hutan ieu jang perang Masya Allah urang mah kan namun dibere senjata moncongna dikaurangkeun der pae sarang eta kan salah tuh kudu ka mana teh kudu nu terdidik tapi kan aya geus der perang lah tuh geus kitu bae jawaya perang mangke kos gelut penca tinggal penca geus der gelut mah penca leungit watu leungit babet nya geus teu nyaho ieu naon garang-garana langkah hiji langkah dua langkah 100 bisa geus teu nyaho wayah der gelut mah penca eueuh keur asren lalagaan set golepakeun set wayah derna tuh ese komo geus dicekek bae nu ka mana lumpat sia urang susar sasar kan atuh peler sia hayu sia ngadu pak kuat-kuat sia hayo paeh kabehan eta gelut bakos kitu tetapi lamun urang nyaritakeun gelut di zaman Belanda perang di zaman Belanda eta kisah maun pan pohara masyaallah di dieu ngeli ka santri nah tinggalkan ieu tanu buta ai kula bapen buta cak nu buta kumaha ya nu buta mah ieu batu ya cekal di mana aya Belanda balangkeun guys batur ngareli ka santri di dia ngareli ka santri ka itu. Nah, tinggal nunggu teh cicing bae di dinya. Kadang ge Belanda datang. Langsung nyari balang. Jagung. Batu segede cingir jadi bom. Belanda kaget, "Wah, ada bom, ada bom." Haha, diberena tilu kan bisa maun. Dieun bismillahirrahmanirrahim. Jebur deui. Belanda balik ka ditu. Balik ke pos kan itu tadi sangka eta batu segede kieu jadi bom tapi kan urang eta kamar zaman kamari ieu kuari saha nu bisa kos kitu saha tak kuari tah lamun perang dongeng kamari ieu mah loba baca Bung Karno ge kan hebat jasa lamun Bung Karno dicepit di Digul aya di Jakarta aya namun Ki Ahmad di Digul aya di Jakarta aya je atuh kumaha atuh jara rago jasa lamun urang nyaritakeun nah eta naon karangarana di jero penjara Bung Karno kan di penjara jeung Ki Ahmad da atuh kunaon eta kiai nganteran ka ditu pan dikunci tapi asup ka jero cenah jalan mana eta tah jalan tihang teh nu sok aya kancing bolong teh ya jalan ka dinya masa sih asup ka dinya lamun kos kitu mangeunaheun jasanya urangnya bisa asup ka liang kos kitu tah tah eta kan zaman kamari mah bararisa tah ieu kuari nu bisa kitu saha di buku cenah kiai akhirnya aing ge nanya ka sia balik nanya deui ka aing kiai na ge atuh geus tilok paruasa jak kuari ore koros kabeh baheula makan kiai puasa nu ngaran kiai teh paruasa di bararasjid masa kiai di mall masa kiai status grup heran aing mah ya Allah bisa hiber ku bahagia tuh yukrahu gozun bi ghairi idil imam aw naibi
wa yusannu disunahkeun nyieun amir idza ba'atha sariyatan di mana-mana ngutus kana sariyah teh ya utusan perang anu jumlahna 400 ngaranna 400 ganap ngaranna sariyah tak cek Kangjeng Nabi nu mantak di ngaradan sariyah lantaran asri fil lail lempangna ti peuting cek Kangjeng Nabi khairul ashab arba'atun wa khairus saraya arba'atu mi'ah wa khairul jaysh arba'atu alaf walan tagliba 12 alfan min killah pang bagus-bagus sahabat khairul ashab arba'ah opat Abu Bakar Umar Utsman Ali wa khairus saraya arba'u mi'ah pang bagus-bagusna syariah utusan perang 400 kan aya 50 aya 100 aya pang bagusna 400 wa khairul jaysh arba'atu alaf pang bagusna tentara 4000 sekali diiangkeun 4000 nah iyalah lamun utusan perang ngaranna syariah sunah nyieun amir geus teu kudu dibejaan ieu mah geus aya di strategi TNI ieu mah pasti malah mah tiap-tiap kompi sakompina sabaraha aya geus pamimpinan kompi-kompi urang mah kan teu nyaho urang mah teu nyaho nah ieu geus diatur teh sakompi ieu pemimpinna kompi ieu pemimpinna kompi dipimpin oleh seorang panglima kos gitulah kemudian wayakudal beat disabat ujung wajib beat sumpah setia tidak akan mundur selangkah pun eta nu hese kan sumpah nata model abri model petinju teh kajen teh nya geus ngaleh-leh bae lamun ku pelatihna ti hudang deh hudang deh sanajan geus gigian bae pantang mundur cenah sanajan geus geus terus ngalawan bae hayang tentara kayak kos itu ayo wah luar biasa tah jadi yakudal beat sumpah setia siap untuk tempur mual mundur saya tiga cat eueuh leungeun ieu dar leungeun kenca leungeun katuh leungeun katuh apa dar cara sahabat maka ieu bendera diteudeun di dieu ieu na disikat habis tinggal nyana oset-osedan teu kudu terus ulah mundur tata yakudal beat bisabat sumpah setia ala jihad wa adamil firar sama sekali moal mundur langkah pun maju di mana bae musuh aya leuwih senang dibunuh ku musuh daripada dibunuh sesama mukmin sebab lain deui nilaina dibunuh ku musuh ku kafir jelas syahid lamun dibunuh ku mukmin aya unsur-unsur kan di jerona wallahu a'lam nah dumantak amis urang ngadenge ganjaran perang lantaran syahid wala taqul ulah ngaromong marana lima yuqtal fi sabilillah amwat jelema nu maut sabilillah paeh ulah dianggap paeh jelema ada keseserian bahkan nya mah hayang turun deui ka dunia hayang perang deui kunaon eta ku ngeunah-ngeunahna di sorga nikmat paeh terbunuh di medan laga ngeunaheun engkena bakal seungit ambreng-ambrengan mantak teu meunang di pandian teu meunang di itu dibersihan saya aya kubur jang naon eta jang nandakeun ke di akhirat aya eta saha hebat amat aya eta saha seungit amat aya eta saha bagus amat jelema nu maut di medan laga perang ngalawan musuh geus dikitu-kitu ge urang mah ngeder bae keter bae heran teu daek wani bae masyaallah kan encan teu daek wani nama encan tapi lamun geus kanyerian wani okos urang ku ari lantaran tenang-tenang bae teu pernah dinyerikeun ku awe atuh tiis tapi lamun urang dinyerikeun ku awe je parang sana mulai geus je atuh lalaki garana ge lamun geus nyekel papalangkakan lalaki aing karak dirinya ai tenang-tenang nah iyalah cerita tentang perang mengenai izin ti imam kudu aya izin andai kata teh izin makruh walahul isyana wallahu a'lam.